Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya. Ya Allah. Sing ingat, sing eling antum ari alanjeun kabeh. Ya haula'i jalma-jalma kita hitobun li komiti mah nyaritaan ka kaum nanti mah kamari nuduh maring kare ka urang Yahudi padahal mah dewekna jadaltum maduan aranjeun kabeh anhum ti jalma-jalma ti timah dawiyah fil hayati dunya di kehidupan dunia. Famay yujadilullahu anhum yaumal qiyamati amma yakunu alaihi wakilan. Faman maka ali saja lemana tayujadilullahu anhum sahallahu ta'ala tetapan yaumal qiyamati dina poe kiamat ida adabahum di mana-mana Allah nyiksa kaitan jalma-jalma amma yakunu alaih wakilan atau ari jalma yakunu teta jalma alaih ka kaum kabeh tawakilan di pasrah isnaya tawala amroh wa yadubu ela ada yang paling lalikan sahadri yang bisa adu harapan pasti ada Gusti Allah ketika Gusti dina poe kiamat. Tentunya saat dia mengibadah bisa dipasrahkan urusan ke dina poe kiamat. Di dunia bisa maseaan teh, nya di dunia bisa maseaan teh. Ke di akhirat ayat teh bisa maseaan. Di akhirat mau kaya sakabehna oge. Jadi dunia gitu wala kaya. Tapi dan memang Gusti Allah digelarkeun syariat, digelarkeun karamean dunia, rame dunia. Allah kawasa jelema teh ibadah kabeh sadaya iman kabeh sadaya Allah kawasa. Padahal kan Gusti Allah ngahaja di seperti kieu. Terus ayat kalamna Gusti Allah bahwa nyaritakeun jelema bakal aya masuk kana neraka. Lamun diimankeun kabeh kumaha sanggeus ka neraka. Jadi Gusti Allah ngahaja kieu rame dalam dunia kan mungkin lamun ke akhirat oke aya bisa ngalawan ke Gusti Allah. Jadi dunia ke moal bisa ngalawan ke kan Gusti Allah sok diantar ke dari dunia mah lain tempat babales dina amal ke akhirat babales dina amal. Di dunia mah salat kitu teu salat kitu. Ya, ngaji kitu teu ngaji kitu. Angger we siga sarua di dunia mah lain babales dina amal paling oke aya barokah dina amal barokah mah aya tapi aya ganjaran ulah mereka itu hayang manggihan ganjaran kudu paeh heula kakara kapangi ganjaran aya ganjaran alus aya ganjaran goeng nya teu siksa wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Wa man jeung sing saha jelema eta ya'mal anu digawe siman su'an kana kabolehan eta lan yasubihi ghairuhu su'an mah digawe dosa anu mana aya balak balukar ka batu
sehingga timah nunduk maling ke orang Yahudi padahal madewek. Awal itu lapsahu atawa sing saha jelema anu zalim ka dirina ai suan material mayak malsuan mah migawe kagorengan anu ngarugikeun batur. Awal itu lapsahu atawa migawe kagorengan anu henteu ngarugikeun batur secara zahir. Kan beda model maling mah kan ngarugikeun batur ya. Gorengan. Ari model dorakana teu salat misalkan eta mah dolim ka diri lain teu ngarugikeun batur. Nah pokona mah rek migawe kagorengan naha ngarugikeun batur atawa henteu tapi migawe kagorengan summa geus kitu yastaghfirullah aya tuh geus kitu tobat ka Gusti Allah ya jadilah ghafurur rahim. Maka eta jelema bakal manggihan ka Gusti Allah kana anu seueur hampura katurnya aketa jalma. Jadi asal tobat jalma doraka dek berkaitan jeung batu rek henteu. Tinggal tobat ka ditu tobatna bener maka bakal papangih jeung Gusti Allah anu seueur hampurana bakal dipikanya aku Gusti Allah. Kalau istighfar kalau boleh tobat wa man yaksib itsman fa inna ma yaksibu ala nafsi wa man jeung ari siksa jelema teh yaksib anu digawe eta jalma itsman kana dosa fa inna ma yaksibu ala nafsi. Maka amin pasti megawe terjelma kana dosa teh ala nafsi manurut ka dewek. Ya nawa balahu alaiha wa la yatubu wa sing sajelma ngalakonan dosa walaupun eta secara zahir mata kalugikeun ka batur eta teh dolim ka diri sabab balukana maka malika diri salat. Korupsi teu ya korupsi siga teu ai teu kanyaman siga moal mata mandor teu dinya teu kadewek teh balik ka batur hukum lain tapi angger eta teh dolim ka diri sorangan da balukana bakal balik ka diri sorangan teu kanyaman di dunia di akhirat mah moal bisa nyumput saat bisa nyumput di akhirat. Wa kana Allahu aliman hakima wa kana jamuka sallallahu ta'aliman tentang surah Al-Qur'ana aliman Qur'an penuh hikmah dina sadaya sadaya dan wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Wa man jeung sing sajelema teh yaksib digawe si jalma khati'atan kana dosa kana kasalahan edan dan sogir dosa leutik khati'ah dimaksudna au ithman atau kana dosa gede edan dan kabir sing sajelema anu digawe doraka leutik doraka gede tsumma geus kitu yarmi nuduh eta si jalma bihi kana eta dosa barian lubaran dina dosa sing sajelema nu digawe dosa itu nya padahal mah dewekna tapi nuduh ka batu itu nya model kieu lah lamun lain dina ieu membuka kasus dosa teu nama jalma teh kolokos hitut deui nunjuk ka batu mana ditija mana dewekna eta itu dia mah dosa model timah teh juga bari itu baju keren teh baju bersih bukan dipegang mahal gitu teh di paling Gus Ibur buat di tunda di kalangan Yahudi teh abadi yang mulu banget gitu manehna susumpaan mencek teh heboh si eta nu kata-kata teh we demi Allah lagi henteu aing mah
batu sok tinggal ku eta gaya. Karena dia pun di pulang itu malik. Bikin dosa tapi ditepakeun ka batu. Kelekna lubaran faqadih tamala buhtana wa ismam mubina. Maka geus teman-teman mikul eta jelema buhtanan. Karena kebohongan wa isman jeung dosa mubinan pertela bayinan asa jelas-jelas neraka ke rumah maling ongko itunya nuduh ka batu ongko bohong ongko sumpah palsu ongko sabaraha dosa loba pisan dosa. Sallu